Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa mawala amma ba'du. Para sepuh hadirin anu dipihormat, puja puji kaihna syukur sumangga urang sami-sami sanggapkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina sonten ieu urang tiasa ari mungpulung sejanyak seni hiji acara adat siraman calon panganten nu geulis neng suci. Salajengna geulis anake digendeng ku ingkang raka. Alhamdulillah regreg kanggo hidup sadayana aya. Bismillah urang kawitan nyebat asmana nu agung ka Allah Ghafurur Rahim. Sembaheuna urang sadaya puja puji mung ka Gusti nu nyepeng sadaya alam hakim yaumal akhir mung ka Gusti urang tumut neda pitulung pang jaring. Teteh mangga niatan lengkahkeun sampean bismillahirrahmanirrahim. Cai nu aya hanjuangan nyandak anu ieu canda mohon itu tas laras ieu cai kanyaah kadeudeung ti teteh nu ngawakilan mama bapak bade dibanjurkeun dikocorkeun dikucurkeun kana tempat anu insyaallah nambihan cai kanggo ibak salira. Dikawit heula ku neng mangga neng dikucurkeun dibanjurkeun
kana gentong. Bismillahirrahmanirrahim. Rada luhur wae neng sok kucurkeun sadayana bageur. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Simpen neng. Teras AA ngawakilan ingkang Rama. Eta teh aya hanjuang bageur, hanjuang teh ciri wates yen tanggung jawab lanceuk, tanggung jawab kulawarga kasih neng simak dieu. Da enjing mah bakal digentos ku carogena, urang moal bisa kumaha paling ukur ngadoakeun. Tumalik kitu eta hanjuang gerat sabut. Bismillahirrahmanirrahim. Sok kana etakeun. Salajengna caina ge dibanjurkeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Teteh ngabujeng ka pelaminan. Bismillahirrahmanirrahim. Tola'al badrun alaina min saniyat dilawahda wajaba syukru alaina mada'a lillahidah. Gelis anak ting suci najan cerik dagis takdir bageur aya restu tinu janten ibu atawa lanceuk-lanceuk hidup kabagjaan bakal kapendak lamun aya doa tinu janten bapa. Pamali hiji putra anu sejalu mampah ngantunkeun ieu wengkon tanpa doa restu tinu janten wargi-wargi hidup. Neleng nengkung anak ngabuton kabu dedeh gelis putra mama dedehnya tanawangenan suci teh nya asih tanawangenan dedeh gelis duh anak mama sabulan 2 bulan 3 bulan nu jadi indung geus ngarasa lanjung sasatna ngakandung hidup bakir lain barang enteng tapi nu jadi indung kasiksa lahir jeung batin. Dina dinten ieu diwakilan ku teteh bagir anak king hidup geura menta dihampura. Geura menta doana mudah-mudahan isukan rumah tangga aya dina pangdoa nu jadi indung jeung bapa, mamah jeung bapa sareng kulawarga. Insyaallah jalan kasayan kanggo sarira. Hidup moal bisa mulang tarima kanu janten mamah, kanu janten bapa, tapi insyaallah bagir anjeunna bakal ngaikhlaskeun, anjeunna bakal ngadoakeun ka hidup. Sembah nanti akhir sedang bakti Kuat nanti. anjing pun itu sudah arti kaukan Iya, bagus. aturan nunggu kata nanti semua gede Tahan, tahan. Kuat, kuat. nanti sebesar cantik sama terima sakit banget sama sekitar tante nanti ya dapat sehat semuanya gadis neng putra teteh doa sareng pangapura teteh mau aku dulu dipenta banget teteh ngaroro
ngagedaikeun hidup ikhlas ridho pisan gelis jung geura rumah tangga jig geura laki-laki geura hontal kebahagiaan dihirup lahir batin ku teteh doakeun pisan gelis. Gelis suci hayang dibalas des naon nu pikahayang ku aranjeunna ieu hidup hayang katingali hirup bener jujur soleh kalayan aya dina kabagjaan di dunia paratna telah jaga dugi ka akhirat gelis anaki tong kalanjuan sabab ieu cipanon kapinga pancerkeun emotan ridallahi fi ridal walidain wasuhtillahi bisuhtil walidain ridona kulawarga eta tadi ridona Gusti Allah sabalikna lamun kulawarga teu nya tujuan atanapi ngabenduan rumah tangga hidup moal cager bageur tawis bakti kami jadi dulur sok pancelengkeun emutan geura bersihan geura wasuh geura banjur kucai kembang. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah Robbal baroya Astagfirullah minal khotoya. Handapna gelis anaking dampalna diusap ku hidup sok kucai teteh hapunten abdi dina dinten ieu ngawasuhan dampa sampean salira mudah-mudahan sagarupi kalebutan kalepatan abdi bersih kalayan abdi enjing rumah tangga aya dina kabagjaan gelis aya seseungit lisah wangi dipalih ditu gelis sok diseungitan dampa sampean raka hidup mudah-mudahan ieu wawangina nyambuang dina kahirupan hidup dina kulawarga sing pinuh ku berkah, sing pinuh ku mamanis, sing pinuh ku kasayang bagir anaknya. Hiji deui nya cu, alhamdulillah hirobbil alamin. Cepang dua anak ku hidup lungsurkeun deui bagir. Subhanallah. Salajengna neng, cepang panangan teteh hiji, teras anu hiji ku teteh diusapkeun kana mastakana. Sok bari nyuuh geus. Abdi nyuuh dina luhureun pangkonan teteh hapunten lahir batin sekali deh rumaos abdi ka teteh sok kumawantu doakeun abdi enjing bari munggaran rumah tangga mugi jalan kasayang terbuka kanggo abdi kalayan abdi panjang umur panjang jodoh babari milik rezekina oge teteh nya kitu-keun mugi sing sehat sing damai tos gelis dirangkul tetehna harewaskeun kana cepi teteh minta dihampun. Hapunten teteh sekali gelis suci dulur teteh tong salempang tong hariwang bageut doa teteh salaminakeun hidup jeung geura bukakeun lawang kasampurnaan hirup geura nikah geura tuturkeun salake hidup mudah-mudahan anjeunna jadi imam anu sae bageut sing nuyun kana jalan ka saya sapali di dirangkulna nih sapali ditu jeung bageut subhanallah alhamdulillah disun ku teteh taarna si cantik si gelis subhanallah alhamdulillah cekap bageut kana janten teteh wajibna ngawalian nya cu walian ku hidup langsung tong ngawakilkeun urang mah masih keneh berjag sasaurang masih bentes engke ge bakal dipandu ku panaib gelis anak king suci gara ngalih kapal dituju tetep sok paling suka bindo kembali gitu
mudah-mudahan abdi layan abdi mugia ikhlas itu kalau mungkin abdi jelas layan doakan abdi mungkin cinta keluarga anu bagja di dunia lagi kalian jaga yakin gelis ne pamunut hidup mangga ku bade diikhlaskeun hidup bade ditikahkeun ku insyaallah diwalian langsung jung bager geura hirup laki ragi mugi aya jodoh ti Allah kalayan bagja di dunia rauh akhirat. Alhamdulillah kadang ku hidup anaki aduh jadi raka hidup hidup anjena bade ngalaksanakeun tanggung jawabna bade ku cai kembang bakti bismillahirrahmanirrahim apunten ieu dampa sampean salira ku abdi diwasuh mudah-mudahan ku diwasuhna dampa sampean salira sing janten kasayan bersihna kalepatan abdi nuju alit pagiling gisik sok silih-silih sok silih heureyan hapunten anu kasuhun. Alhamdulillah diusap dampana bagir anaki salajengna sapertos tadi ka teteh eta lisah wangi minangka wawangi seseungit sok diusapkeun sakedik mah kana sampean mudah-mudahan wawangina sing nyambuang dina kahirupan hidup pinuh ku berkah pinuh ku kabagjaan pinuh ku kasinugrahan subhanallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Cekap bager lungsurkeun deui sapertos ka teteh cepeng tanganna duh nu ninggali ampunan anu kasuhun pidoa anu utami rumaos abdi talobeh seueur ngajahetkeun ampunan anu kasuhun pidoa anu utami sapalih deui geulis dirangkung hapunten lahir batin doakeun neng bade rumah tangga mugi aya dina kabagjaan salamina geulis anak didoakeun sanjung geura lumampah geura buka lambaran anyar geura papag mangsa datang sing panjang natar lalakon ulah kasmaran nyapi carita geulis ka di alhamdulillah. Ada ngageser tadi ini ada ngageser posisinya itu ada ngageser. Tur nuhun. Abdi baca. Ku teteh ku anu dupi pamaksa dan abdi bade dilaksanakeun. Geulis. Suci. Tong salempang bakir. Teteh sadaya kula wargi kadoakeun ka hidup panjang punjung panjang yuswa tebih balai para kriti parang panjang jodohna cekap bagir alhamdulillahirabbil alamin cekap nang suci tos bagir tos sip bagus papanana doakeun abdi alhamdulillah abdi tiasa katungkulan keneh kunin enjing bade rumah tangga mugia doakeun pisan lahir batin mugia hidup sing mulia jatika dina rumah tangga sapali deui cu subhanallah alhamdulillah cekap bager teras ka aki bager sapali deui sabelah deui geulis teras taarna disun ku aki berang suci ke rumah tangga bagir alhamdulillah cekap geulis anaknya kapunten abdi doakeun abdi bade rumah tangga sing damai alhamdulillah diisun taarna ku mimi ya
tos sekap sayang sekap alhamdulillah itu di pada rumah tangga mugi aya ginulan rahayu ginanjar keselamatan cekap neng dirangkul sapali deui sabelah deui desun teh anak iya neng alhamdulillah ngali ka tengah bagar tengah bagja teman mulia teman insyaallah di alam aras para malaikat semua biar ngabagiakeun kepada insan anu parantos ieu barikeun cik putih jatining neng dikitukeun neng tanganna ka teteh hiji ditarik ku neng sareng aa ditingali si teteh si dede disun hiji dua neng kana kamera neng masih aa tinggal sayang alhamdulillah rabbil alamin Sekali lagi terakhir pipinya nempel semua pipi A teh pipinya nempel nah lihat sini semua oke siap iya ku mama sekali hiji dua tilu subhanallah lihat depan alhamdulillah oke. senyum sayang iya cekap alhamdulillah batin abdi dinten enjing bade nikah doakeun ku bibi mudah-mudahan abdi sing kenging imam anu sae nu bakal nyandak kabagjaan kasalamatan di dunia dugi ka akhirat alhamdulillah bibi aya parantos sumping sapalih deui geulis sabelah deui dirangkulna geulis jung bager didoakeun pisan ku bibinya cu sing panjang punjung panjang yuswa panjang jodoh babari milik rezekinya bibi dikecup keningnya dikecup keningnya tahan jangan terlalu cepat subhanallah alhamdulillah iya bagus mangga neng cari ke ngarariung da isukan mah tos kantenan kabinga eta minten mangga dipoto sadayana tah pade pilih bade ngiring pade ih ieu kosong keneh onteu teteh hiji deui ieu teu lebat ya belum masuk bapak teteh bahasa Indonesia tadi ditanyain saya emang inilah iya manawi kula wargi Jembar tineng suci alhamdulillah teteh mama aki sadayana mangga rada rapet cenah geus supados lebat margi jarak fokus di anu bade moto Mr. Foto Production rada caket cangetan alhamdulillah selebrasinya belum selebrasinya yang heboh yang romantis yang wah pokoknya mah yang ya sok kumaha neng bagaimana bebas mau angkat tangan angkat kaki jangan angkat kaki mah jangan apalagi terlalu tinggi berbahaya alhamdulillah makanya selebrasinya aya atau saya mohon sok ku teteh wae lah milih teu ieun milih teu kaduga ngais teteh nah harus kaduga teteh paling itu teteh magentos emak pat pada ngais cantik jadi mohon tak gitu emak paling dieu mama paling dieu nah gitu tah di ditu pan aya aki ngagendeng aa tah itu sok heula anak teteh tiasa ngais kaduga meureun teh kudu kaduga sok ini merupakan tantangan mangga teteh dicanak aisanana teteh tuh aisannya diambil sok teteh ngais kudu mana neng kapungkur hilang gitu mohon sami rata-ratanya mohon simbol siloka unggul sok dibelitkeun sayang karena pangkeureun si cantik si geulis mohon padu nyambung wae mah da moal ditimang-timang da pasti ngajungkal si teteh entos teteh lah tong pageuh-pageuh teteh padu nyambung wae simbol siloka yen kapungkur nu geulis kantos di uyan ambu di ayun ambing di eyong-eyong ku mimi ku bapak alhamdulillah ayeuna mah digentos ku teteh aa mah paminten dicepeng wae tangan ku teteh gitu ieu mah simbol siloka baheula abdi ge nuju alit cenah lamun keur sakola teh atawa rek yang angkat ka mana mah teh sok nyeungeut cempor di goa ieu ge sami manginten ieu mah dicanak ngawakilanna mana mohon mah Elpit ambeh jalan tincakeun sok abah kapungkur kitu pamit teh ali nuju tah ieu teh ambeh jalan tincakeun si teteh ada pada rumah tangga caang padang narawangan teu aya halangan harungan naon kitu simbol nama kayak urang parimanin heula rada muter panginten ka dieu lalaunan mah pahna lalaunan sok kapali dia sok neng nuturkeun
Mimi oge nuturkeun awas da ini teh rada jalungkrang bising ti Odeda dan ti Kosewan. Komo ieu tah sok mimi ti payun. Ieu tara da berbahaya sok kanu rada ieu nya sok. Mangga teras tong rusuh awas lamun ti Odeda ieu cilaka. Mohon. Tos lungsul heula di dieu sadayana tahan tahan. Teteh tina kapal ditu heula nu rada ti payun. Tah kitu. Geus teh rada menggeser gitu. Gitu. Sok marayun hadir. Paling gitu teh tina. Jadi ituna backgroundna bagus tuh ti Anggun Rias. Subhanallah Bu Haji. Tiasa bobo tiasa repeh tiasa anteng. Ayeuna eta aisan rek diecakeun rek dilepaskeun ciri wanci meureunana nu jadi kolot nu jadi dulur sadayana leupas tanggung jawabna ka Neng Suci bakal digentos enjing mah ku carogena. Mudah-mudahan Budi sing jantan imam anu sae nyaaheun ngagentos Mimi, ngagentos Bapak, ngagentos dina rumah tanggana nyaaheun luar biasa. Urang prosotkeun eta Neng bismillahirrahmanirrahim mangga dibuka talina Neng tina teras dilepaskeun sinjangna di gitu simpen we lah dina itu tuh mangga dibelit-belit. Alhamdulillah rengse ieu ge urang nu jadi ramakna nu jadi dulurna komo enjing bade ngawalian lepaskeun isukan masih nengkeun ka rumah tangga kaneangan milik rezeki. Mudah-mudahan si janti kulawargi anu jembar ku harta banda sareng sagarukina sing janten jalmi anu berat beunghar jugala pareman eta ditiup bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga teteh tina pari ditu sakedik simpen we eta malah kena yang kecuang sengit deh itu kumah Elpin kanggo bising paring listrik. Sok teteh Suci Neng Suci dan onggoy ti ditutur. Alhamdulillah parantos dilepaskeun kantun hiji deui berengi bakan. Neng ieu cai bade dihaneutan moal. Bade kutiis bae. Han banjurkeun urang kocorkeun ke disarangkeun atanapi di komando ku bapa anak Inggris ieu cai kanyaah kaheman kaulas kasih ti mamah bapak sadaya kulawargi urang banjurkeun bulung jan rahayu ngembat jalana kawaluya bulung jan rahayu ngembat jalana kawaluya mangga acara siramana dibuka lapad basmalah bismillahirrahmanirrahim ku Neng ditandean dina dada ku ku teteh dikucurkeun dikocorkeun mangga cur. Simpan. Alhamdulillah kembang wawangi rupa-rupa mani loba-loba cenah tadi teh harus ieu mah siraman teh kembangna mani loba-loba saur Ceh Haji teh Ceh Haji ieu teh ngalambangkeun si geulis insyaallah bakal seueur milik rezekina bakal pinuh ku wawangi. Kembang teh rupa-rupa dina hirup rumah tangga teh bageur seueur romantikana tah ayeuna ku teteh dikawitan candak eta gayung nu aya kembangan aya kembang dua deui dinya ge eta teh kanyaah si sareng si teh disimpen dihijikeun kana eta teh kembangna dicanak lah tak kitu mohon sok dihijikeun tah kitu. Alhamdulillah mangga carana panginten carana ngabanjur sok dikupiakeun kitu rada luhur ame katingali ieuna teras dilitakeun mangga bismillahirrahmanirrahim. Iya Nabi. Enggak, bismillahirrahmanirrahim. Cur, gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyada kana tangan satuhu Neng. Neng ya alamin. Disebut bunanana ku teteh. Alhamdulillah. Nalih tadi itu teteh tadi. Sekap tiluhur sakali ama dua kali nyadarna solonjorkeun sampean si Neng solonjorkeun banjur dampah sampean mudah-mudahan ditunjukkeun dilengkahkeun kana jalan anu sae anu lempeng terus kaluhurkeun nyadak we terus. Alhamdulillah pasihan si Neng kana tangana ku dua nama tah gitu.
sok di tamaskeun su lalaunan iya tong rusuh teuing eta alis anti badai anu 2,5 juta sabelah bisi murah sok kuat diusap karena tangan katurup tong rusuh neng tenang we oge tong rusuh alhamdulillah abdi hariwang eta halis atanapi naon bulu panonya Bu Haji moal insyaallah moal pasrah salajengna mangga kuduaan di santai alhamdulillah tina utak terus tong alit tong alenting terus ieu teknikna sapertos kitu alhamdulillahirabbil alamin mangga ma mimi sur dibanjurkeun kana luhur saparos katingali alhamdulillah nyandak kana tangan katuhu mimi kana tangan katuhu ke diusapkeun kasih cantik geulis ya nyuk deui teras diusapkeun ya cekap gitu sur alhamdulillah lalaunan mimi eta mohon bilih kumaonam cekap disun ku mimi taarna ku mama mohon sami alhamdulillah tos kapalnya kaheman kanu geulis manis neng suci dinten enjing mugia anjeuna dina rumah tanggana sing janten rumah tangga anu kening titel sakinah mawadah warahmah kalayan marhamah aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala diusap raraina sakedik disun bun-bunanana engke kantun emak sareng aki mohon aki lah ngibahkan kaki sabanjur sewama panginten mudah-mudahan nu geulis teh sakali deui sing dibersihkeun lahirna ditebihkeun balaina diparetkeun rezekina bibi sareng seperti tadi aja sip hancur dibanjur alhamdulillahirabbil alamin nanti dikecup ininya bun-bunannya nah gitu ini contoh anu nanggal waler suami na atanapi jodoh nah alhamdulillah ku aki oke sami dikupiakeun ki sakedik sewang nyandak deui mak lah sok kaseueur wae penting ka incu barasih tiris-tiris da enjing mah haneut ieu aya si Aa Budi cenah tak gitu ditamasan sakedik lalaunan tah kitu mah ulah tarik teuing bilih kumaha alhamdulillah engke cicing mak pangmasihankeun wae aki abeh teu ngalih hawatos tah sok engke ku aki dibanjurkeun ku tangan kenca ki ku abah sok ku tangan kenca tangan katuhumna ngupiakeun di payun kok kitu mohon jadi lamun di abdi mah eta teh upami ku kengkeang mohon kengkeang gitu atas mangga disun kuduaan sapertos tadi AA sareng teteh tina ulah ngahadangan bah eta kan tah kitu mun paduluhurna wae jangan menghalangi wajah yang begitu cantik apalagi besok akan dirias mua ku sangarias anggun tah kitu mun lalauna atuh neng kok semuanya subhanallah alhamdulillah masih nempel atas sadayana ayat 7 manya neng ngadeg sen berdiri mayunan ke AA tos wae paling ditu atas dina tenggat supados ituna bagus sok kucurkeun ulah disaatkeun neng abdas digolonton nang harta banda pangkat kakayaan tapi ngahontal ridona ti Allah Subhanahu wa taala kaageng sok geudekeun da moal seet geura eta teh sok geudekeun neng hiji muslimah peupeujeuh bager di mana tos dongkap waktosna salat mugia hidup sing ngalaksanakeun sakumaha kewajiban hidup insyaallah ai salat mah eta teh pancarna hirup tah gitu sok wae neng seepkeun lah wios henteu aya sayan oge dugi ka seep pisan sekacu teras terakhir panginten kana sampean salira mudah-mudahan ieu neng teh bade dicanak ku caroge neng sing aya dina jalan kasayan jalan anu lempeng jalan anu dipirido ku Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah. Cekap sayang.
Aang ada deui perintah kasih nugrahan ku Allah Subhanahu wa taala. Imin hamdan ni'amah wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim adimi sultanik. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah min sakhatika wan nar. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan halan wa salan bayan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alaqta bainahuma nabi Adam wa Siti Hawa wa kama alaqta bainah. Ya Allah Gusti nu maksud sin maulas asih pun anak jenengan sauyunan silih pikanya pikasih pikadeuh salamina kalayan tiasa babakti ka Gusti nu maksud si jaga beh dituna mugia manrantana singkang wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainahuma fi khairin alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa urang sadayana khusus kanu geulis nang suci enjing bager pansong. Anu maring sawer dina dinten ieu wios teu kedah ka mana-mana nyaneng margi kumulung duit panyawer bakal jadi pangabutuh rumah tangga. Rehna tos aa nu udud bae pupeujeuh mulung sawerna ulah bari pupeujeuh wah tanghon mulung sawer wah ieu 2,5 juta. Kapanitia anu rada tuduh pepeujeuh kemah pas ngawurkeun ulah heuh nya Pak kamari kajantenan di Cisoka mulung sawer bari heuas na teu tiasa dicabut deui. Teteras deui anu kana balong bisi anu kana balong kalah ka digejebur dugi ka ayeuna teu muncul deui budak ka mulung sawer. Kidungan sakedik nya neng. Urang buka ku halang urang kawit ku hariring neng suci anu mirip Amanda Manopo halang tilam kamelang hariring tawis ka eling hariring tawis ka eling. Bismillah janten bibitana mugi Gusti nang tayungan Elis Asep nurendengan mugia kasal ulah aya kakirangan singa tiasa sasarengan sangkan aya dina kasenangan. Acan awur sawer nadi awur itu kapan dia sawer di awur enggak bapak ade mah tadi dibagi dua nu tadi ge ade itu pada awur sawer nadi awur sawerna kenging kenging ageng cung nu pang agengna ngacung nu kenging sawer pang agengna ngacung tuh cek abdi dibersihkan lebih lanjut. Iya subhanallah alhamdulillahirabbil alamin. Anu sanes mah teh kenging wakabubar utamina ibu-ibu anu atos tadi kan arena karena di sini anu teu isinan wae tadi ibadah di anggota mas kuramas dari anggota ibah oge ayeuna insyaallah moal isin upami manggung deui teh wah moal isin nyanyi urang teu bisa nyanyi jadi bisa ke mah di ditu oh cai kembang cai kanya acara adat ngaras siraman neng suci anu disanggakeun ku Sanggarias Anggun Rias Wedding Organizer. Hatur nuhun kana perhatosanna hapunten tina samodaya ning kaluputan kalepatan kalayan ieu acara hayu urang tutup kumaos hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin wala afu minkum walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat